idza afat janahun minal bu'di bahiya asgaru. Hartos nari dosa-dosa sim abdi ibarat budak laut, ibarat gunung luhur malihan langkung ageng. Nanging upami Gusti nu lomen ngahampura ibarat hiji jangkar ngametuk malih kira. Sareng tas anjeunna munajat teh ku ye dua bet. Pihalatil bondiru ikuntu ursiluha tuqabbi dul ardo ani wah yakna ibati wa hadihi taubatul asbahi qad hadarat pamdud yami pandud yami taka pandud yami taka tuhto biha syafati. Hartos nawaktos tabi ti Gusti rusim abdi di jurung ngadeuheusan kadampal Gusti wa wakil abdi. Dupi ayeuna abdi pribados dubahas mugi panangan Gusti kaluarkeun ka abdi. Barang paratos kitu jol panangan Kangjeng Rasul anu mulia kaluarkeun Hudud Syarifah. Teras ku Said Abdul Qadir dicepeng sareng diambung sareng disimpen dina luhurun mas lapangan. Luar biasanya. Ieu mah karamat jeung mukjizat sebetulnya. Karamat bijil ti Syekh Abdul Qadir Jailani, mukjizat bijil ti Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyata moal bohong dina kejadianna waktu sarita di kota Madinah sebab Kangjeng Rasul dimakamkeun di kota Madinah. Di lamun ayeuna mah bisa aya orang-orang terpenting banyak. Jadi makam Kangjeng Rasul eta minangka jarak makana dinding sekitar bangsa 10 meter 20 meter. Berarti lamun urang ngaharapan dinding teh jauh keneh. Komo laskar napan kartat jasa. Torik torik mana sih orang jauh sih torik. Orang jalan. Jalan artinya. Si tarik. Tarik lain. Samanggi. Orang ngantah lumpang. Itu meunang we. Urang lamun jarah ti ditu teh. Karena ge assalamualaikum ya Rasulullah teu meunang. Teu meunang kitu teh teu meunang. Kudu bari liwat. Jubel kan. Ieu nah, ieu ngadorong. Jadi punahna ka dicoba. Ngek dada urangnya. Matak aya anu nangtung nah tapi teu napak. Nangtung mah tapi teu napak. Kan sebab jelema jarangkung, urang pendek atuh ka bawa kan. Gitu. Teu napak. Matak sempat sing kuring lah badinya. Asal diceritanya. Begitu ziarah ka dieu. Ulang tahun paling sok desak pun, masya Allah. Cek Aldi teh, kita buat umur di dia ya. Wah, asli besok aku mah kandaku, ngapa lu hese? Nyelap, gitu. Kepencet, dorong diri tuh, didorong. Lain saurang, ini pendek mah. Lalu jagung, nam, iya, weh kandak. Urang mana kali itu? Wah, nama kali itu kandak. Ya Allah. Tak bisa. Aya rek nempo teori mah dina kitab Riyadul Badi'ah. Atuh hebat. Lamun urang harapan Kanjeng Rasul teh cenah. Assalamualaikum ya Rasulullah min zaujati mun teu jeung pamajikan. Assalamualaikum ya Rasulullah min akhi. Mun tidur teh mah. Bawa kabeh disebutan umpama boga adi min Maisarah min Maimunah min Fatimah min Didin terus dibawa urang. Orang terpaksa ternyata sare gitu teh. Eta tadi teh torik begitu kita lumpang. Praktek itu lamun urang boga guru. Assalamualaikum ya Rasulullah min ustadi sebutkeun ngaran. Cek bang Kanjeng Rasul titip salam ti dulur abdi. Kanjeng titip salam ti guru abdi. Kanjeng titip salam ti pamajikan abdi. Titip salam ti anak abdi terus we dibab. Kanjeng Rasul seperti jamaah abdi. Teu bisa gitu teh. Jadi merebet urang teh. Boro-boro hadiah pas kitu boro-boro nya. Maka cenah sok ngintip ayeuna umroh kan
rada bebas. Begitu luar tina program weh, kurang asa wani weh gitu. Wow, jeung tempatna bisa dengan jalan. Atuh bisa bolak-balik. Ngintip coba wah reh buru-buru lumpat. Buru-buru lumpat. Mun rehe bisa rada luasa. Teh sakedeung. Ieu makam Rasul di dieu pangimbaran raudhah di dieu tah. Jujur lemah salam dunya hayang kana raudhah. Ai rada leutik coba. Ngan ukur paling oge 4 kali 6 meter. 4 kali kan sadunya hayang kadinya coba bayangkeun. Bayangkeun. Tapi eta lah di ditu aya pituun Gusti Allah teh nyata. Keresan Gusti Allah nyata di dinya. Di mana orang ditepikeun kanya sanajan jarak urang ti Cibatok yo. Kan jauh. Aing geus kretek hate kencang ngantang bahasana nepi. Tapi lamun urang sami berarti. Maka kenyataan diri itu dibalikeun ka alam urang ka aci teh tergantung urang. Kayang henteu kana urusan. Mun kayang nepi mun teu kayang moal. Ya geus moal nepi moal. Eta di ditu kitu. Anu mah daripada urang. Jadi dibaca eta Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin Allahumma sholli ala Nur Anwar Basiril Asror agar wa mutahi babil biasa. Eta palebadina luar biasa kan. Miftahi babil biasa teh muka kagampangan. Salam kurang saya ge pong gitu. Rasana apa jeung Bapak Sodin tah. Nu gara nyata. Begitu orang teh jauh teh di akos begitu kan tah. Urang gitu urang Arab. Cek urang mah hayu gitu kan. Di nolong. Jadi balik deui ka carita awal Syekh Abdul Qadir ini harita sempat. Jadi mukjizat Kanjeng Rasul keluar nya Hajul Karomah Kanjeng Syekh Abdul Qadir. Mudah sebentar PKBH-nya. Amin. Sebentar PKBH-nya. Kalau mau ieu geus daftar. Urang mah di udag-udag daftar encan dipanggil moal gitu. Tapi sing Amin. Anu salajeng naman kabakati 22 nyarioskeun boboranana di 70 bumi muridna dina hiji waktos waharai dicaroskeun dina hiji dinten sasi siam Syekh Abdul Qadir diundang boboran siam ku 70 murid diundang lobaran ku 70 murid masing-masing hayang disumbingan hayang didatangan sareng eta jeung sareng ieu itu henteu terangeun pada ngondang ka Syekh Abdul Qadir barang dongkap kana waktosna boboran eta anu 70 bumi kasumpingan ku kasubadanan ku Syekh Abdul Qadir jeung sareng anjeunna aya boboran di bumi hal ieu kajadian anu paling maskurna dibagi puna 70 urang ngondang jadi henteu fungsi kapanggih ngusut ngondang ka abdi umpama contoh ajeuna urang kaleung ngondang ka abdi ngan teu fungsi kapanggih rarasaan teh teu ngundang abdi doang usut doang ngondang ayo usut datang pan teu ngeureun urang teh urang bersih teh Syekh Abdul Qadir anu ku 70 urang kabeh aya tah berarti bisa mucala puter mucala bisa loba awak mah jadi 70 ayo kitu 70 hiji di mana nya si Parani bisa mah gitu pakai nyandung atuh haji ola aduh pakai nyandung bisa gitu mah jadi 70 jiwa cek bapak nempo film Raja Tiara jadi berasi gitu wajar sebenarnya wajar bisa ngaradasuk bahasanya ngaradasuk mas eta mah lain pantar urang pantar kawali hijidenya man qabaka 33 nyarioskeun nyalametkeun hiji istri muridna Syekh Abdul Qadir dihianat dina ku hiji lalaki fasik di Baghdad aya hiji istri kalintang geulisna eta istri memeh lebat kana golongan muridna Syekh Abdul Qadir dipika hayang ku hiji laki fasik sareng kahayang nah ku eta istri henteu dilayanan tapi eta lalaki tapi eta laki henteu eureun-eureun neangan jalan supaya laksana maksudna barang dina hiji dina eta istri aya kaperluan angkat ka hiji Tuhan nyalira henteu gaduh sangka eta laki nu tudukkeun ti tukang
barang parantos dongkap ka guha terus eta laki rek hianat rek ngarampok ka rumah tanggana istri teh ya ieu nya terus eta si istri agero nyuhunkeun tulung ka Si Abdul Qadir wa ku sarta Si Abdul Qadir nuju abdas di madrasahna teras gambaran anjeunna di baledogeun ka jihad guha teh ya barang si lalaki pasek bade maksa kasih eta istri gedeg-gedeg gambar anu dua teh gitu nareunggelan ka kitu tapi ka paeh harita pengen saparatos kitu terus eta dua gambaran dicandaku eta istri disanggakeun ka Si Abdul Qadir dan sareng nyarioskeun lalakon di payunan jalma seueur puna biasa laporan pun arep diperkosa ulah laki di gua tapi aneh cenah aya suku aya suku aya sendal teu kitu bisa ngagebugan eta jelema tapi na urangnya kalana baru ditebak ju ieu mah sendal Si Abdul Qadir padahal Abdul Qadir di bumi nah eta luar biasa tak ieu teh isarah hartina lamun urang celak celuk bahasana loba hadoh hadir Abdul Qadir nya gitu itu isyarat orang ada sering pasti insyaallah senajan teh ge asal orang maca Quran hadiah hadir orang keur sedih keur dimanapun hadir ulah Si Abdul Qadir pun bapak para wargi pernah boga guru guruna tabahur urang rek cilaka inget ka guru urang ya salam alaman keur waktu di Bakom rumah tangga jeung teu lah ieu teh can teu lah nostalgia siap BK begitu eta mawa anak nu leutik teh si Jamilah hilang apa tadi ieu keur oroken hari padahal dewasa oroken bae ngajak jarak ka budak teh mun kolotnya di bawah jalan ka Bakom ngajarakeun orok cerita nu mau bilang orang kampung kos mobil odong-odong angkot wah geus eta mah pan apal Bakom kudu tamu pas nanya budak lalametan kabeh ge geus nanya balik deui coba eta masyaallah kabehan teu cara termasuk di depan cerita ngade neng deh tereng dengarnya isi mila di pangku ya Allah ieu supir ngaranna apa Mang Pandi kan begitu murang dipopor masya Allah kabayang ku bapak mobil nanjak balik deui coba kabayang mobil nanjak balik deui kumaha eta ngagoak mesin ku memang kebenaran harita mawa cucu mama langsung datas jarak ka mama nah tulungan abdi kitu eta kontak nah teh batin nah tulungan musrik kang teh eta henteu mah tulungan abdi da eta teh karo mah boga maun subhanallah eta mobil kos anu nahan lut mentok lah kana taneuh mentok atuh supir geus mulai us baru itu masyaallah salamat sampun eta saeutik guru pun bisa anu sabah kealaman sok di markikeun ku abi ka santri-santri saja simkuring pernah kitu molohok ya bat teh ngalaman subhanallah ieu sebahagia sakitu kakarak guru urang komo Abdul Al-Fatihah. Ya terus haji. Abdul. Ayo, lain deui panalapan lain deui. Ila Allah sultan auliya qudratul asbiya ikut rabbani wal qudratus samadani syada Abdul Qadir Jalani Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Ya dzal jalali wal ikram wa ala dinil islam wa liman Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina syafi'ina wa maulana Muhammad wa barik wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala kullu sahabatin sayyidina rasulillah ajma'in amin ya Allah bani karim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yu'afina mu'ika bamajida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karim wa wajhi sultanin salatan tunjina biha min jami'il ghadil afat wa dawudi lana biha min jami'il hajat wa tudahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha darajat wa tubaddighuna biha ويات من جميع الخيرات بعد وبعد الممات اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا شفينا وعلى آله وصحبه
اللهم بأسمائك الحسنى وبأسماء نبيك المصطفى وبأسماء وليك العبد القادر المجتبى طهر قلوبنا من كل وصف يبعدنا عن مشاهدتك ومحبتك ومت على سنة وجماعة وشر بها شرورنا ويسر بها أمورنا وفارج بها همومنا واكشف بها غمومنا واغفر بها ذنوبنا واقضي بها ديوننا واشف بها أهوالنا وبلغ بها آمالنا وتقوى بها توبتنا واغسل بها عبادنا وانشر بها حجتنا واجعلنا بها من المتبعين لشريعة نبيك المستشفين بمحبته المهتدين بمحبته المهتدين بهديه وسيرته وتوفنا بها على سنته ولا تهرمنا فضل شفاعته وانشرنا في زمرة وأتباعه الغر المحجلين وسعه السابقين واصحابه اليمين يا ارحم الراحمين. اللهم افردني لما خلقتني له ولا تشغلني بما ادري بما تكلفتني به ولا تحرمني وانا اسالك ولا تعذبني وانا استغفرك. اللهم عصمني من شر فتني وعافني من جميع مهني واشفني ما ظهر وما بطن ونقي قلبي من الحقد والحسد ولا تجعل علي طباعة لأحد. اللهم إني أسألك من خير ما تعلم وأعوذ من شر ما تعلم وأستغفرك من كل ما تعلم إنك تعلم ولا نعلم وتعلم الغيوب. اللهم نور بالعلم قلبي واستعمل بطاعتك بدني وخلص من الفتن والسر واستقل بالاعتبار فيه وقيني شر وسوس الشيطان وانجرني منه يا رحمن حتى لا يكون له علي سلطان. اللهم إني أسألك أن بأحسن ما تعلم وترك لشيء ما تعلم وأسألك التكفل برزقك وأنزل في الكفاف والمخرج بالبيان من كل سبحة والفرج بالصواب في كل حجة والعدل في الغضب والرضا وتسليم عند نزول القضاء والاقتصاد في الفقر والغنى والتواضع في القول والفعل والصدق في الهجر والجد. اللهم إن لي ذنوبا فيما بيني وبينك ذنوبا فيما بيني وبين خلقك. اللهم ما كان لك منها فاغفره وما كان منها لخلقك فتحمله عني واغنني فضلك إنك واسع المغفرة. اللهم جواسيته قبل ثواب من قرن من القرآن العظيم ومهل من لا إله إلا الله وما سبحان الله وبحمده ما صلينا على حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هدية من وسيلة نازلة وبركة شاملة إلى ضد النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وصلى أربعين القبور في هذا المكان في حتى البيت والأربعين القبور هذه الجماعة وإلى أربعين القبور لكم جد إلى أربعين القبور. اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه واكرمه نزله واسع مدخله وغسل بالماء والغسل والبرد ونقي من خطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس وابدل دار خير من داره واهلا خير من اهله وزوج خير من زوجه وقف في دار القبيل تبنا. اللهم لا تهرم اجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا الذين امنوا ربنا انك غفور رحيم. اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبرهم حفرة من حفر النيران. اللهم اجعل رحمتنا على دين القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والمشاكل اللهم قل بها ببركة من اسمها خصوصا على القبور في هذا المكان في هذا البيت والى ارواح القبور هذه الجماعه والى ارواح القبور لكم جنة. يا الله يا رحمة الله ولا غير يا رحيم وما سلك رحمة الله مغفر في ذلك نور منك وكيفتك من سواك وما يتق الله يجعل مخرجا ويرزق من حيث لا تحتسب وما يتوكل على الله فهو حسبنا الله بلغ امرك وجل الله لكل شيء قدرا. يا الله يا مسبب الاسباب سبب يا فاتح الاسباب يا سمع الاسباب يا مجيب ودعوة قد حاجة يا الله ربنا يا الله اتنا في الدنيا حسنة في الاخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Pada Allah rijal Allah agisuna li ajlillah wa kunu aunana lillah asana dhabi falillah wa ya Allah wa ya anjab wa ya sadar wa ya ambab wa antum ya ulil albab ta'ala Surul lillah sa'alnakum wali zulfara
رجعناكم وفي أمر قصدناكم فصدوا أجمعكم فيا ربي بسداد تحقق لسردي وسردي بسردي ويسبو وابدنا لله بكسب الرجل بعيني ورب البين من بيني وطمس الغيب والعين بنار الوجه يا الله صلاة الله مولانا على من بالهدى جانا ومن بالحق أولانا الخلق إلى الله سلام كعبي سلام الله على سفي سلام الله بموحدين خلصنا من البلوى يا الله سعدا يا مقصود أمدنا آيانا رضا قصدي mugi hasilkan keabdiku agungna Kangjeng Nabi sadaya maksud semabdina ayana ridha Gusti mugi hasilkan keabdiku karomana para wali. Gimana anjir deh ya?